baturkeun kaayaan isuk-isuk di lembur Cipeteuy. Langit lenglang taya aling-aling, angin leutik ngahiliwir karasa tiis tapi matak seger. Manuk-manuk racet katempo pating kaleper paudag-udag jeung pada baturna. Sora ingon-ingon reang patembalan. Embe pating berele, hayam kat-kat kut-kut pating ciricit. Jalma-jalma geus mimiti ka tempo sibuk rek arindit ka tempat pagaweana masing-masing, nu ka sawah, nu ka kebon, sawareh aya oge nu arindit ka pasar. Barudak sadarame laeng pating bertek di buruan bari saliseurian hareure jeung pada baturna. Aya oge nu kadenge ceurik dibebenjokeun ku indungna lantaran ngarasa lapar. Dina kaayaan kitu di imahna Mama Kiai Jakaria kadenge anu keur pating gerendeng ngarebro menidaria. Si horeng Mama Kiai sakulawargi katut Ambu Suri keur ngariung ditepas ngaropi bari ngaranggap pengalaman Ambu Suri. Lain kitu Ambu kuring mah jadi penasaran kumaha mimitina Ambu bisa disangka bangsat ku jalma rea teh. Tanya Mama Kiai da anjeunna mah tacan apal kana caritana. Samemeh ngajawab regot Ambu Suri ngaregot heula cai teh anu disadiakeun dina meja hareupeuna. Tuluy geus kitu maena kakadek ngajawab, kieu sakali mah Mama Kiai nya saparentosna abdi ngadangu piuruk ti mama yen manusia teh kedah ibadah ka Allah sareng ngadamel amal sae ka sesama manusia nya abdi teh harita keneh ge hoyong ngalaksanakeun naon anu dicarioskeun ku Mama Kiai teh sapantos salat lohor. Abdi ngahaja ngulingan lembur milarian jalmi anu perioge bantosan. Teu lami abdi mendakan jalma anu nungtun embe. Nya katingal ku abdi teh eta jalmi teh menipik hawatosin pisan sigana capek. Da katawis atuh awakna ge barobosan ku kesang. Ku abdi disampeurkeun teras ditaros bilih perioge bantosan cek abdi teh kitu. Abdi tiasa ngabantos. Cek Ambu Suri beureun heula nyaritan regot diserang deui ku nginum cai heula. Mama Kiai sareng Bu Haji Aisyah katawis ngadahukeunna menidaria. Satuluyna kumaha Ambu? Tanya Nyi Haji Aisyah. Saterasna eta jalmi teh nyarios leres cenah abdi teh nuju priogi bantosan. Nyariosna teh anjeunna bade nyandak heula embe 2 deui di Lebak. Anjeunna hoyong nitipkeun da embe ka abdi anu ditungtuna. Nya abdi teh da teu juriga, langsung ya cek abdi teh wios di atas handak ku abdi. Ari jalmi eta teras kukurubutan ka Lebak. Teu lami teh harita ujug-ujug rame bae jalmi-jalmi ngepung abdi bari nyerbut bangsat cenah. Atuh abdi teh rewas. Teras ujug-ujug abdi ditarewak bari digerebugan. Abdi leres-leres apes. Niat nyeun kahadean malah disangka bangsat. Cek Ambu Suri nyaritakeun panjang lebar. Kadang kitu Mama Kiai sareng Nyi Haji Aisyah katawis sigan hoyong seuri tapi ditarahan. Terus pok Mama Kiai nyarita deui. Atuh ambuna siga bodor ongko. Ari sagalana ge wasok gorojo. Ambu kedah tataros heula, taroskeun heula. Eta embe teh usaha kenging meser tati mana. Tapi da nama dantos kajantenan nih Ambu. Jantenkeun bae pelajaran kanggo Ambu ka payuna. Nya lamun bade milampah hiji perkara teh ulah sok sologoto, ulah getas harupateun. Cek Mama Kiai. Hari Nyi Haji Aisyah ngan ukur mesem kitu deui bantar jeung Nyi Heti. Tas abdi ge pitaroseun Ambu. Punten ya ge. Eta kunaon oge. Sampean Ambu tiasa kasentreg waktos di bali desa tanya bantar panasaran lantaran kamari teh maina teh sempet nanyakeun hal eta ku kaburu-buru teh. Ditanya kitu Ambu Suri rada urungah elengeh. Nya eta mah rumaos anu lepat jang bantar. Salah teknik sarubudak ayeuna mah. Ambu Suri rada kulumas kelemes. Maksudna kumaha Ambu salah teknik teh? Nyi Heti kerung penasaran. Kieu caritana mah Nyai. Ari Ambu teh nyeri hate ku Pak RT. Da harita ka Ambu teh suntak-suntak bae eta teh gejul teh. Kulantaran seueul nya Ambu rek niat mere pelajaran satadina mah ka Pak RT teh. Terus Ambu pura-pura kapengker. Pas di dapur katinggal aya sentreg ngagoler di juru. Tidinya Ambu janten kaemutan aya cara kanggo mere pelajaran ka Pak RT. Ku Ambu eta sentreg teh tuluy dipasang di lawang panto. Da cek pangemut Ambu Pak RT pasti milarian Ambu ka dapur. Da geus pasti ge nyangkaana Ambu teh kabur. Tah pan upami Pak RT ka dapur teh geus pasti nginjek sentreg. Da moal apaleun atuh di lawang dapur dipasangan sentreg ku Ambu. Cek Ambu Suri tuluy urun heula nyaritana. Kot kana goreng cau tuluy lep di dahar mani cacamoilan. Tapi kunaon malah Ambu nu kasentregna?
Tanya Nyi Eti deui bari rada sura-suri. Ambu Suri bulu hambelehem terus kot heula kana gelas regot nginum tuluy nuruskeun deui caritana. Atuh nembe ke ambu nyumput Nyai ujuk-ujuk rame di luar anu nyarios bangsat beunang. Atuh ambu teh bunga kacida da beja eta teh emang diantos-antos pisan ku ambu. Kulantaran gitu ambu teh buru-buru lompat ka payun da kabur hoyong nempo bangsat anu nipu ambu teh ya. Tapi lantaran ku bunga-bungana ambu jadi poho kana sentrek anu dipasang ku ambu sorangan. Jadina malah teu kahaja sentrek teh malah kainjek ku ambu keneh. Cek Ambu Suri bari ulunga elenge rada era. Atuh ngadenge kitu kabehan ge saleserian. Komo Nyi Eti mah meuniah keuyah-keuyan. Atuh eta mata, atuh jantan senjata makan tuh Nyi Ambu. Mana ge ulah sok niat deleka di kabatur teh ambu jantana malik awak nyalira. Masih untung Pak RT daek nulungan keneh ka ambu. Cek Nyi Eti. Atuh da sebel ambu mah Nyai, asa teu dihargaan pisan ambu teh ku si RT gejul teh tah. Cek Ambu Suri bari mah lagi ilu seserian lantaran era sorangan. Geus lah. Anu geus manggeus, tapi omat eta teh kada dijantankeun pelajaran ku ambu. Sagala kalakuan urang, boh nu hadena, boh nu gorengna, akibatna bakal limpah kana diri urang sorangan. Cek Mama Kiai. Mohon Mama Kiai, ayeuna mah ku ambu ge tos kaemutan. Tembal Ambu Suri, tapi teuing nah hatena mah bener-bener sadar luka henteu. Tah ayeuna kuring bade naros ka ambu. Rencana ambu ayeuna bade kumaha? Maksad sim kuring kieu bade mulih ka lembur iraha. Sanes kuring ngusir ka ambunya tong salah hartos. Nya kuring mah mung hawatos bae ka abahna. Panginten ayeuna teh bingung kalingitan ku ambu. Cek Mama Kiai. Ditanya kitu Ambu Suri rada ngahuleng. Ari hatena mah geus hayang balik da maena ge geus inget bae ka lembur. Utama nama inget kana pakaiana. Tapi rek balik teh maena ge rasa ginggiapeun kumaha salah rirewa teh. Nampo Ambu Suri ngaulang kitu pok Mama Kiai ngomong deui. Nya ari kuring mah teu langkung ambu bae. Bade saterasna nganjak di dieu mangga kuring bala teu kabotan. Tapi kumaha-kumaha oge ambu tetep kedah mulih heula, kedah nyuhunkeun izin heula ka abahna. Da kumaha-kumaha oge pan abah teh cara oge ambu sanes. Cek Mama Kiai. Nu sejenna malencrong ka Ambu Suri. Ditanya deui ku Mama Kiai, Ambu Suri rada ngarenjak lantaran tadina teh kalah ngalamun. Tuluy pok maena ngomong. Hapunten Mama Kiai, abdi kalah ngalamun. Mohon abdi teh ari kahoyong mah enggal-menggal mulih ka lembur. Tapi mung abdi teh masih keneh ginggiapeun Mama Kiai. Cek Ambu Suri teh geus ngomongna. Ginggiapeun kumaha maksud ambu teh? Tanya Mama Kiai deui. Sumohun anu sapertos ti payon ku abdi dicarioskeun teh. Di lembur sim kuring teh kan nuju hareng, nuju genjleun ku perkawis riwat teh. Da hampir tiap wengi marakayangan ngaganggu ka jalmi-jalmi lembur. Da abdi mah kantos ningali ku panon sorangan Mama Kiai. Abdi masieun dugi ka ayeuna ge abdi mah masih keneh ginggiapeun keneh. Cek Ambu Suri. Mama Kiai ngahulang sakedeung. Astagfirullahaladzim. Hutan kitu setan ngagoda manusanya. Ieu teu bisa diantepkeun. Tapi keun sina ku bantar bae ditarekahan. Hitung-hitung adidik mahina ongko. Sakalian sina maruru bae jadi kolot pituina ongko. Cek kerentes Mama Kiai. Terus pok mahina ngomong ka bantar. Ujang, ayeuna urang kabehan tos mireng naon nu dicaritakeun ku Ambu Suri. Ayeuna wayahna ya ama rek mere tugas ka hideep. Cik gerak Ujang tarekahan anu keur kajadian di lembur luhur teh. Nya sakalian oge Ujang geura berusaha anu jadi kolot Ujang pituin. Hampura lain ama ngusir ka hidupnya ya tong salah arti. Tapi eta geus kewajiban Ujang kudu nyaho kolot kandung sorangan. Ayeuna mah Ujang teh geus dewasa. Cek Mama Kiai. Ade kitu renjag Nyi Eti mending ngarenjag. Samemeh bantar nembalan Nyi Eti meulah ngomong. Pami kitu mah abdi ge bade ngiring ya amanya. Cek Nyi Eti sigan umum ditinggalkeun ku bantar. Ulah atuh Nyai mah lamun Nyai ilu jeung bantar. Ibu daya batur jeung saha di dieu. Keun da lancak hidup ge moal lila ieu atuh da. Nyi Haji Aisyah langsung nyarek. Nya ama ge nyarek Nyai ulah milu. Keun eta urusan yang bantar. Cek Mama Kiai.
Muhun nyai mah teu kedah ngiring keun insyaallah da kangge moalangi atuh tembal bantar nyai teh teu nembalan tapi katempo paromana siga nu cambrut handeuh pisan tah syukur kitu ayeuna lamun hidup geus siap cek pamamah ini teh ulah beurang teuing alus nama sing kaburutan di jalan da kalembur lu teh kan lumayan jauh atuh cek mama kiai mohon ama ayeuna abdi bade beberes heula cek bantar bari jeung nangtung tuluy indit ka kamarna sanggeus aya di kamar bantar terus disalin mau pakaian 2 siki terus diasupkeun kana bentelan satuluna bantar nyokot hiji bungkusan anu disimpen dina lamarina eta bungkusan teh tuluy dibuka ku bantar ana breh teh si horeng geulang bentuk mah sarua pisan jeung geulang anu dibawa ku Amran eta geulang aya tulisan ngaran bapana ngaran indungna ngaran Amran jeung ngaran manehna lamun nempotina geulang anu dibawana si horeng bantar teh dulur sakembaran Amran anu sarua ayeuna ge Amran teh keur indit neangan dulur sakembaran nyaeta bantar teh cak urang tunda heula. Ayeuna caturkeun kaayaan di lembur luhur supaya ieu carita teu bulat beulit teuing urang singkat bae urang langsung caturkeun bae Pak RT Mang Wardi jeung Palebe anu keur penting kacaritakeun kapiuhan kulantaran digerabugan ku Sarmadi Saparakanca teh gara-gara disangka bangsa teh ayeuna Pak RT Saparakanca geus saladar deui ditulungan ku kuli desa malah isuk-isuk ayeuna keneh kacaturkeunna kabehana keur ngariung di imah kulisi nyawalakeun kaayaan di lembur luhur anu begitu aman pok kadenge kulisi cumarita ayeuna kumaha urang PT Palebe kaayaan di lembur urang teh geus asa beuki hareng-heng bae ngul peuting ngan didatangan bae ku Riwa ayeuna tua kampung jeung Mang Uman anu kamari neangan basura caritana deui duka ka mana komo basurana mah kuring jadi kepikiran bawa-bawa maranehna teh diparegat ku Riwa terus cilaka cek kulisi Palebe jeung sejena ting harulang bawa kitunya terus ayeuna urang kudu kumaha Pak teh yeuh lantaran namun urang cicing bae teu luat nyen tareka pasti saterusna ge lamun urang teh moal aman atuh cik atuh pikir ku kabehan kumaha carana urang kudu narekahana cek Palebe lamun kieu kumaha Palebe Paiji Mang Wardi kumaha lamun urang tepungan deui Ki Jumat bapak-bapan basura teh da basaritapan basakeun urang limah basura datangan ku Riwa eta Riwa teh diusir ku Ki Jumat kabur cek Pak RT mere usul nya adik kuring wa satuju wae Pak RT malah lamun bisa mah ayeuna pisan inditna mung isuk keneh cek kulisi puntun Pak RT Paiji Palebe sim kuring ngiring cemarios kumaha carana nyohonkeun tulung ka Ki Jumat teh lantaran waktu sarita bae ge pan Pak RT apal nyarila mun lebet kabungina Ki Jumat kedah masihan mahar 10 perak sedang abdi mah teu gaduh atos pisan cek Mang Wardi atuh ulang ngadeng oman Mang Wardi nu sejenna jadi ngaharulang tapi teu dilapok Pak RT ngomong deui soal eta mah geus teu kudu dipikiran gampang eta mah cek Pak RT Pak RT boga duit yang nalangana sugan tanya Palebe Pak RT gogodeg henteu lain kitu atuh kumaha Pak RT nyebut gampang tapi teu boga duit yang nalangana cek kulisi maksud kuring mah kuring boga cara supaya ngobrolna ulah di imah Ki Jumat tapi kudu di luar lamun ngobrolna di luar mah pan teh kudu mayar cek Pak RT oh kitu kaharti atuh tapi kumaha carana supaya Ki Jumat dekeun diajak keluar eta teh kudu dipikiran teh ayeuna Pak RT tanya Palebe geus gampang kayak bae dijelaskeunna lamun geus aya di lembur Ki Jumat cek Pak RT nya geus atuh ari kitu mah ayo urang mangkat ayeuna keneh cek kulisi nu sejenna ngomong satuju satuluyna kulisi ini heula ka dapur bebejah ka pamajikanna sanggeus diizinan tuluy kabehana arindit
batur di jalana kira-kira wanci manceran Pak RT Mang Wardi polisi jeung lebe geus anjog ka Lempur Cipulus tinggal ngaliwatan 2 pengkolan di oge anjog ka imah Aki Jumad barang lewat ka perbah kebon sampe opatanana katempoeun ku si Rustam padegan Aki Jumad teh aing keur butuh duit aya rejeki datang sorangan tuh aing kudu buru-buru ngabajaan si Aki atuh cek karentes si Rustam bari tuluy kuli wedan peretak rumpat rek ngabajaan Aki Jumad. Tegung silila si Rustam geus anjog ka imah Aki Jumad pas kebeneran Aki Jumad katempo keur maraban lauk di tukangan imahna tuluy ku si Rustam disamperkeun ki aya pirejekieun ki cek si Rustam tapi Aki Jumad meureun teu kadengeun mahena tonggo bae dongkok marab lauk si Rustam rada seuleun dasar aki-aki kolot kumaneh ponge pisan diajak ngomong teh cek si Rustam ari dia ngomong gitu Aki Jumad ngalieup ngomong naon sia dedengian ka aing nyebut bonge sia dusunnya neh cek Aki Jumad bari molotot atuh si Rustam molongo haruh eta si Aki ari ngahaja-haja disebut bonge mah kadengeun itu meni molotot kitu ka aing kerentas si Rustam seueur Aki masuk salah reunge cek kuring teh ki aya pirejekieun saha nu nyebut bonge ki cek si Rustam deui oh kitu Aki salah dengeng berinya saha sabaraha urang tanya Aki Jumad aya urang lembur luhur ki 4 urang cek si Rustam si Aki katampo bungaheun alus berarti 40.000 euy duit eta teh cek si Aki bungah pisan ke tapi sabae euy aya sisuraan teu tanya Aki Jumad anu duana mah tos kantos ka dieu ki mung nu duaan deui mah abdi teh apal duka dan nembe ningali tapi ari basura mah teu aya ki cek si Rustam si Aki Jumad ngahulang beget manu tadi kata bunga jadi merangut percuma bejakeun eueuh kitu aingna moal jadi duit eta mah moal jadi duit mun eueuh sisurana mah sangheuk aing hareupan ge cek Aki Jumad bari tuluy neruskeun deui marab lauk si Rustam ngahulang tapi tuluy mah teu loba omong deui mahena ninggalkeun si Aki Jumad anu keur marab lauk sorangan. Sanggeus si Rustam balik deui Aki Jumad gugurunuk rek nanaon bae naik ka dieu moal heueuh garab dageun duit eueuh sisurana mah mendingan aing nguseup lumayan yang dengan sangu kenentas Aki Jumad bari tuluy mahena nyokot jejer anu aya teh jauh ti manehna tuluy eta jejer teh dipasangan depan sanggeus beres lung usupna dialungkeun kana balong teu ngendak lila kerenyed usup karasa karenyedan ku Aki Jumad terus loyong katampo usup teh siga nu narik ka tengah Aki Jumad bunga pisan lah kadalah kieu pisan sikeun lauk teh euy cek kerentasna geus kitu jejer ditarik sekaligus tuluy dialungkeun ka darat barang breh teh katampo panjang jeung hideung Aki Jumad heran lauk naon eta panjang jeung hideung kitu belut sugan cek gerantasna deui tuluy ku Aki Jumad disampeurkeun rek dicokot barang geus deukeut si horeng anu beunang ka useup ku Aki Jumad teh oreh hideung atuh Aki Jumad meniluas ka cida da katampo oreh teh siga nu culangeuk Aki Jumad undur-unduran sieun beuki deukeut kana pinggir balong barang nu sukono kencana ngalengkah anak kebrus si Aki tigebrus kana balong katempo si Aki roesan rek hanjat teu bisa dodong Mitra budaya Sunda panjenengan sadayana manawi sakitu ulah dongeng Sunda anu judulna ditagih pati kuririwa bagian ke-28 insyaallah sanes waktos urang teraskeun deui jadi dongeng karangan Pribados Kang Abdul Burhanuddin oge dipedar ke Pribados hapunten kakirangana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.